Hararese teuing ge. Juk bawa. Eta 10 Geus ribuan wios. juk bawa jang. Punten teh. Mangga non Aduh, itu budak jeung ceurik jeung rurusuhan di. Naon? Ieu cenah hoyong ngagentoskeun ieu. Nya aa. Tah, ieu kenging. Teu seueur tah ieu mah anu kenging 100.000-an 7.000. Ya di dieu urang kali abi ge sok maleserana di dieu tah ieu. Teh pucuk hiji. Nah, seur teuing kieu da lain seueur teuing pan dikempalkeun cek teteh ongko tiasa engke dikempalkeun hiji-hiji kitu. Nya dangukeun heula ayeuna teh nya teh pucuk teh ayeuna teh nuju di stop kanggo penukaran hadiah teh abi oge ieu teh numpuk tinggal disakerese kumaha abi nalangan ieu teh abi mah teu apanya eta mah resiko tukang dagang atuh teh najeng kanu meser tuh budak abi kumaha ceurik jeung hayang teh saurna teh di distributorna teh pas ditutup nya kayak pami aya deui simpen heula we di aa pami aya deui abi di wartosan biasa dilironkeun ka abi nya atuh ari terang kitu mah teh geus we simpen di teteh matak naon nah jadi naon hiji mah 1.000 ku abi dilironkeun tiasa ditolak jadi ngalieurkeun anu pembeli nya resikona tukang dagang atuh ari kitu mah nya justru aya hadiah-hadiahan teh kieu itu ditutup heula nya terserah eta mah abi mah bade ditutup bade henteu nah atuh beut aya keneh di dieu tulisanana sanes menang abi nah atuh kudu tanggung jawab atuh tanggung jawabnya ieu nya nu gaduh warung atuh nu ngicalna nya anu produksina atuh nu tanggung jawab mah komplainkeun ku teteh kanu produksina nuju dikomplainkeun nya sok pan cek teteh engke bakal aya deui nya sok matak naon atuh da moal bangkrut ku sakieu sok teh heula we di aa sok ku abi tiasa budak itu budak abi kecil lain ku masalah kitu ieu wios kan ieu teh aya artosan 7.000 wios ku teh pucuk tilweun abi batina eta lain batina sok jadi tilu we bae lah abi ku teh pucuk ke ditu tiasa tuh punten ieu bisi budak ke ka dieu ge bieu ceurik ieu teh punten meser we heula tuh abi batina tina tuh cek abi ge ka dieu budak tuh kadieu tuh jeung ceurik tong ceurik ke heula tong ka ceurik da ieu hararese tah ieu awas urang buka ieu aya ieu hararese teuing ge juk bawa eta 10 ribuan juk bawa jang 10.000 itu budak ceurik geus ieu teh pas jeung ieu naon atuh resikona nu ngawarung mah tong hayang rugi ayo amit-amitnya dibelian kudu kitu patut ya Allah maksana astagfirullahaladzim itu bisa teh ya aing mending kana teh dibelian ku jelema nu kitu da